dan para leluhur ciri bumi daya Pancatengah. Paralun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Membaatkeun jalan daratan katampian kesan mandi, kaleuwi sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari, rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting, padung dengan jeung usikna ancingan pun sapung rasun karumuhun kahyang Prabu Silih umur padi pajajaran pauban sesi mugelar di tata Sunda muga nyebarkeun wangi. Paralun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pang ada di bawah. Alamin inilah tempat kediaman Marohmah, sesepuh dari kampung Bojongloa di Bukanagara. Tapi di
mang pirang-pirang situs oge palsapah palasipah katut pengintun peninggalan anu berupi boh bendana atanapi oge caritana atanapi jang jawa kanana ku abdi teh dirangkum disimpen kumargi naon kumargi abdi ulah duikeun ka sapertos abdi naros ka ditu naros ka dieu sok disumputkeun sok ditutupkan bahkan diteuayakeun anu antukna abdi teu uninga saha karuhun abdi saha sesepuh abdi teu uninga akhirna nah abdi akhirna gaduh inisiatif bilih hiji waktos mah sadayana sesepuh anu ayeuna yuswana di atas 50 tahun 60 tahun kaluhur pupus bade ka mana kumargi upami urang hilap atanapi teu kenal atanapi teu uninga kana jenenganana kana lalakona kana karomahna kana sagrupiahna luluhur ka urang rek cinta tanah Sunda kumaha panginten nya tah ku hal eta tangtosna abdi di dieu naroskeun ka sepuh-sepuh tah dongkapna ka abdi teh ka dieu teh salah sawiosna salian ti abdi nu tadi teh silaturahim ka mamah ka dieu abdi teh hoyong uninga ngeunaan hal-hal anu terkait sareng Cupunagara bukan negara Gunung Sunan aya di wewengkon gitu kan tah upami mamah teu kaabotan mamah teh diantosan ku abdi teh ieu teh babaranana perkawis Gunung Cupu kumaha ngawitanana kumaha sejarahna kumaha kaditu kadieuna oge duwi ka Bukanagarana duikeun ka ayana Gunung Sunda itu kan kumargi abdi nyucruk galur di Ciamis kalasan abdi asli orang Ciamis nih abdi teh pami percaya masih kena aya itulah ti Ciamis teh kitu nah abdi teh di Sumedang lalakon dina bab Ciumwanara mung di Tatar Sumedang teh aya anu sapamendak abdi imah duka teh can kapenak mah anu jenengan Ibu Naganingrum anu maparinkeun endog ke Ciumwanara aya di Cupu nah ayeuna abdi dongkap ka palih dia nyondong Ibu Naganingrum teras dikaitkeun sareng dongeng sepuh nu aya di dieu leres anjeunna anu maparinkeun kitu di dieu mencenah aya di dieu tah pangitun ente abdi nyuhkeun di babareun ku Mimi ente ku apa teh nuju direkan di dieu mah ngobrol ya ngobrol tamu ieu mah oh gitu ini atuh kerabatannya alhamdulillah dulur-dulur asadayana tos tepang sareng Ma Rohmah anu mana Ma Rohmah ieu teh sesepuh di Cupunagara anu aya karamat nyata di Bukanagara di mana karamat ieu teh insyaallah babaranana seja dibuka ku Mama Rohmah anu pamugi wae aya kaberkahan kanggo urang sadayana Bukanagara mun Bukanagara ari ieu mah dari mama aya catatan walau alam teu uninga susunan ka ditu nama nya naon margina da mamah mah neraskeun pun aki lah upami aya teh dongeng kunaon ieu di tempat dinamian Bukanagara henteu teu aya mun aya cenah kampungnya wadon teh canten ge disebat Cupunagara Bukanagara teh bubukana di desa ieu teh di Cupunagara Panginten janten alhamdulillah tiasana kenging Kartosuwiryo oh di dieu teh jalanna teh penurunganna nya nuju ka ieu na Pak naon namanya teh Pak Kapten Suwanda Pak Kapten Rahman Pak Kapten Suwarja janten dudukna teh di Buninagara nya dia di Babakan Loa disebatna Buninagara ieu kampung Babakan Loa oh itu Buninagara itu mah itu di dieu nya ti dieu teh sanes kenging di dieu nganti dieu teh kan di Pasihan Sagu 33 jalmi nya saanjeunna teh nya angkatna teh ti dieu pager bitis teh nya di dieu di istihorohan kupun biang Haji Juwariah teh ieu ibuna tuh terus mama pan tuh selama di dieu mah geuning aya nama mohon lokasi di dieu an urang mah da urang jalah we ka daerah Gunung Burangrang ka eyang Pahaci Naganingrum kan ieu mah Pahaci di pabena kapan ngasana ibuna eyang Dayang Sumbi tidinya yang akan berfokus dengan kemanusiaan ketika opat kalimat pancasila pancarang ku aman iman rahmat sareng wujudna Allah kadinyakeun ku sanggup petis mah petis sakana laik anu disangakeun aku disuhkeun kamu cenah kelancaran cenah kebenar kapangsalkeun sanos teu acan disumpingan teu dilinihan jam ieu detik ya sami anu dipangkesa tiasa ngaping jare nulikeun ka Gusti panggah kapang goleh kasumpingan
menjemput yang aduh maksana yang menjalankan kena sagar rahmat salam wujud Allah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Mama alhamdulillah sujud syukur ka Allah ka Nabi ka para wali ka para sahabat ka para luhur ka para yang Amin. paminten bade upami jalan teh mah urang bade nembuskeun jalan. Amin. Bade ngajalurkeun mugi-mugi naon sagala rupi lungsurna ti bumi ti pakuan masing-masing ngadongkapan ngadeuheusan ka bumi mah ieu teh mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala simuninga kana saguli maksana antar kana guli perjalananana aya dina rahmat sareng bimbingan izin ridho ti mantena. Amin. Bade nyareat bahkan cupu nagara namina upami mamah dan neraskeun dipun aki nya upami dina lapatna hapunten dina saena pangitan palaluhur karamah ge kuninga da mamah dipersanten di tongah teh di 88 menuju Parurah Juhairi alhamdulillah ayeuna panten tos 2020 ya 188 sarpatah ngaduhan kapersanten lah yang katamung da pangitan seueur anu da rongkap mah namung ari anu gaduh sejarah anu gaduh keturunan mah nyukcur kuae sanaos mamah henteu linggih di tongohnya aya priwi adur aya nu dongkap aya mamah mana me angkat pan Aita aya mah teu ngantosan di ditu naon margina da darurat jeung mamah istri nyarira pan kecuali upami anu hoyong kolem tah name diantosan ditu da aya rencang teh tamu aita aya mah mamah nya sanes pisampeuran abdi angkat nya alhamdulillah manawi telepatnya hapunten dina kalepatanana alhamdulillah dina kasayanana mangga urang silih geungkeun silih lereskeun silih tunjukkeun upami teh mah urang gotong royong supados lancar tina sagala rupina dilindung ku Allah Subhanahu wa taala sagala rupi maksad sareng tujuan urang sing sateras mah aya dina bimbingan kurnia Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Upami kalepat disebut cupu nagara anu utami teh Cukna Prabu Ciung Wanara gak galuh pakuan Pajajaran mbahna nalaguna anu linggihna di Cihanyuang pangkeureun kantor desa anu lebet ka perkebunan anu linggih di cupu nama kah anu paling utami disebatna Eyang Prabu Mangkunagara teh Eyang Prabu Ratu Ciung Wanara disebat namanya eta Eyang anu paling sesepuh kahiji Sri Baguda Maharaja teh panglesana Nyi Mas Nen Layadi Kusuma selaku pamimpin Prabu Siliwangi ibu eta namina ibu Nyi Mas Nen Layadi Kusuma ya pamita hapunten ya nu kahiji selaku sesepuh nu aya cupu Cipabeasan anu kadua Nyi Mas Pohati Dayang Sumbi ibu na Ciung Wanara anu linggih na di cupu palih kidul nu aya batu tungku nu mawi aya tangkal dayang kan dilindung ku dayang sadayana pangkal dina mah teu aya dinya mah tangkal kayak asli upami anu terang cucuran sateu acana nyukcur ka palih kidul kedah silaturahmi heula dina makom anu atos aya di panampian tamu caketeun musola upami tos tawasul ti dinya insyaallah name linggih ka kidul anu mamahnya pengerira duka yang sanes mah margi para luluhur teh eta mah cenah panampian tamu dan anjeun pami hoyong ka kaula nya ka ibu mah langsung di kidul jangan putri anu salapan ka 10 wali tunggal ibu teh ayana di Cupu Nagara anu kahiji kan sesepuh pangersana nyata Nyi Mas Nen Layadi Kusuma selaku pemimpinna nu kaduana Nyi Mas Pohati Dayang Sumbi teras anu katiluna Nyi Mas Pohati Naganingrum anu linggihna di kebon el caina anu dicana ka Cinaga mawi aya kampungna Cinaga tiluhurna teh disebut Gunung Sunda dianggo bak caina dicana ka Cinaga kalamana kakom kampung Cinaga nu mawi linggihna teh makom da sanes makamnya katelasan namina ge Gunung Sunda didinya teh nyaeta anu linggihna teh Nyi Mas Pohati Naganingrum Nyi Mas Pohati Naga Inten Nyi Mas Pohati Naga Wiru anu linggih di Cupu selaku pengasih pembimbingna yang dalam raksa bumi
Terus. pangasuhna teh nya Terus. paling tentu 5 Mhm. telah sadayana Nyimas Pohaci Pintu Raja, Nyimas Pohaci Ento Raja, Nyimas Pohaci Dewi Panglenyet. Nomor salapan sareng urang kalisa kemaran Nyimas Pohaci Naga Dewi. Sareng urang kalisa kemaran teh nu kasep Agus Sarana namanya Cupu Sumberna. Nomor Cupu Negara. Yang Prabu Ratu Ciumanara yang galih pakuan Pajajaran ayana teh kan jadinya di Cupu Nagara lebih Cupu Nagara Ciumanara gak galih pakuan Pajajaran dalam berenang yang Prabu Lelea Ramana Ciumanara ibuna Nyimas Pohaci Dayang Sumbi masak melihat di Palih Kidul gitu terus nah sarapan cenah aya anu di Gunung Gelis mah disebatna tapi pun eta mah ya disebut teh Sukma Dilaga anu aya di Pangkeureun Kokom jarang kasebat eta mah aliranna keneh anu perbatasan Gunung Gelis disebatna Eyang Murjan. Upami Eyang Mangkunagara di mana? Mangkunagara Cupu mah mohon apa di Cipa biasa Oh, Eyang Mangkunagara. Jantan tapi punya yang Prabu Mangkunagara teh disebut Eyang Prabu Haryang Bangga Anjeuna disebut Eyang Sri Baguda Maharaja Pangresana keneh jangan sareng paleluhurna nyaeta disarengan ku Putri Salapantea. Oh laras. Eyang dalam raksa bumi anu ngaraksa ngaliksa penten anjeunna mah pengawas lah pami kieu mah pami nyarengan di Gunung Suna. Laras. Gitu di kebun el teh di Gunung Suna mah aya lamun patelasanana wukul nya sami kitu tah aya di teh pami darongkap alhamdulillah da panginten syariat mah nya urang nyareat anu menggaruh maksad sebelum kahoyong hakikatna mah Allah Maha Uninga mawi dongkapna Pak Gubernur Kapungkur Wagu waktos pada di Yusuf Pak Adani sareng Pak Agung waktos bade milih nuju pacamatna teh pacamat anu ngalih ka Ciasem eta namina teh Pak Jadudin kulem ditongo sareng wakilna anu janten camat ayeuna Apino alhamdulillah kulem ditongo mah cenah abdi teh nyareat ayeuna teh katulungan ya aya nu bade nyalon wagub 3 wakil gubernur si anu mangga sasarangan urang usulkeun mana anu banten janten pamimpin mugi pangusaha karomah masihan uninga pangging sareng panggeling insyaallah Pak sur abdi mangga urang sasarengan sadayana ngisi sadayana sing kenging mangga urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala saha anu bakal janten pamimpin sing aya langkungna tinu dipilih di rerencangan anu dipilih terus pami dua kan janten 3 teh nya di ditu teh jam 2 wengi teh tawasul biasa mamatan sok di tawasul di lebat sareng berjamaah. Masih di sekitaran Bukan Negara, saya berada di wilayah yang disebut dengan Gunung Sunda. Di mana bukit Gunung Sunda ini dialiri oleh beberapa mata air yang kecil tapi sangat jernih. Alhamdulillah saya nyampe ke sini teman Mang Iin dan Ki Suraji. Semoga membawa keberkahan buat semua. Inilah yang disebut dengan Gunung Sunda. Meskipun kecil tetapi memiliki aroma dan energi yang sangat luar biasa. Konon menurut cerita di sini tidak ada satupun binatang yang berani hinggap di sini. Karena pun ada yang melewatinya akan jatuh. Alhamdulillah, nyampe juga kita di puncak Gunung Sunda. Ya, iya mah curug banyak. Ya, ya, tapi yang di bahannya
uniknya Bukit Gunung Sunda ini sebenarnya ini unik. Jadi ini yang namanya Gunung Sunda versi bukan negara. Ini uniknya di sekelilingnya dikitari oleh bukit, dan di sini kayak yang pecahan telur itu. Dan ini bukit di sini bulat kayak telur. Jadi ini mungkin salah satu keajaiban alam, keunikan. Semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi di acara Nyuk Cruk Galur.